Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi bersama saya Ade Sulaiman di channel YouTube Ade Sulaiman. Ya, ayeuna urang tadi nama arek nyeluan audisi Indonesian Idol guys. Cuman tadi keayaana hujan jadi terjadi ya mobil. Nah guys, terbalik tengarti urang oke tengarti. Ya ayeuna menjadi urang geus digeri dia ayeuna. Geus keur itu salah kade salah bingung mikiran naon. Geus ayeuna mah ciri-ciri urang Sunda guys, urang Sunda. Tah, urang Sundanya. Yo saksikan ciri-ciri urang Sunda nu kahiji nyaeta ngomongna dibalikeun. Bro, urang kaditu yuk. Salah kita salah guys, lain kitu lain kitu itu ngerti urang ge teu ngerti lain kitu. Kita contohnya engedaket kebalikan tina tekadenge. Oke. Nah, enak nu kadua teh naonnya? Oh, ieu noan kebalikanna tina naon. Oke, noan lamun lampu neon anjir eta mah neon pilip lampu mah guys. Nah, ciri-ciri orang Sunda eta dibalikeun teh kata-katana dibalikeun teh aya hiji di ieu. Lamun misalkeun urang ngajak babaturan sok aya nu ngajawabna teh uyah ari cik urang teh panya teh uyah gitu ning samara mun cek cara bahasa Indonesia nama garam. Uyah teh nyata kabalikan tina kata hayu tengarti hayu guys ternyata eta teh. Eta ciri-ciri urang Sunda nyata nu kahiji teh kata-katana dibalikeun teu ngarti. Ciri-ciri urang Sunda anu kadua nyata ngomongna teh di ege-egekeun. Kumaha di ege-egekeun teh yeuh contohna yeuh sagadege sagadege contohna ngaran urang ye agadege sugulaga ege maganta. Eta ciri khas urang Sunda teh baheula mah kitu guys. Ciri khas bahasa Sunda, ciri khas urang Sunda teh baheula mah kitu guys. Ngomong tadi ege-ege lebay kam supaya anjir lah tuman. Nah terus urang sok anehnya oh henteu eta bieu ciri-ciri urang Sunda nu kadua nya tah ngomongna di ege-egekeun. Oke guys, tah urang ayeuna ieu teu ngarti ieu. Jadi kolot baheula mah ningali warna biru teh disebut teh hejo teuing teu ngarti. Lamun misalkeun ningali warna pink disebut teh pear. Teu ngarti urang oge teu ngarti. Oke. Tah ayeuna mah urang tatarucingan karena urang Sunda mah ciri khasna teh ku tatarucingan. Anu hade ieu hayeuna urang jawab tot dana dibetot tali calana tot deui nangka peot dina dahana tot deui sepatu lesot lain tali sepatu lesot lain ating teh nyaho pokon mah fokus guys urang poho di geus gila urang teh jadi atah halilintir guys atahan ya ayeuna urang ngarek berubah heula jadi atah halilintir guys. Yo what's up team yo perkenalkan nama saya Atahan ya Atahan ya Atahan ya guys, ini Atahan ternyata biasa dipanggil Gabe. Apa itu Gabe? Ganteng bener guys. Yo Atahan ya yo what's up team Atahan. Kumsi gue anjing video gabut guys. Pokoknya tompo like, comment, share, and subscribe guys. Oke. Yo.